ngan ieu ibadah anu bisa kadada jeung kaduga ku urang laras wajibna urang ibadah diantarana mun urang ngaku agama Islam nyaeta salat zakat puasa mun kaituna munggah haji mun kawasa di jalanna laras atuh beh dieuna nyaeta ibadah teh nyaeta mere mangpaat ka jelema loba dina ugeran khairun nas anfa'uhum linnas hartina teh panghadena jelema anu mare mangpaat ka jelema deui nya leletikan ibadahnya eta mindahkeun batu di tengah jalan ka pipir sangka teu kagale ku mobil jeung motor eta oge ibadah ibadah keneh nya naon cenah urang teh kudu make jeung ibadah kahiji nyaeta keur kauntungan sorangan kaduana nyaeta yen yakin urang teh aya nu boga tuh daleres aya nu gaduhna heueuh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan saliring-ngering dumadi sarengkak saparipola urang teh kagungan Gusti nya jeung di mana mulang ka alam kalanggengan urang baris menang patakonan engke jaga di ditu anu ieu patakonan teh bakal nyeretkeun urang kana jalan kanikmatan jeung jalan panyiksa mun ceuk bahasa agama mah neraka jeung sawarga tah geni eta laras ai si lain hayang ka mana cobi kula di antara pilihan sawarga jeung neraka nah maka jeung nanyakeun sagala kawas bolon kawas ka bebenyit tangtuna oge hayang ka sawarga mohon bener mohon tah hampura sawarga mah lain keur nu hayang sanes atuh sanes keur nu hayang lain tapi keur jelema anu iman jeung takwa kanu maha kawasa teh leres kangge jalma anu iman jeung takwa kanu kawasa bener ari iman ai iman teh al imanu uryanun walibasuhu takwa tuh hartosna ari iman teh buligir teh gini oh iman teh buligir heueuh atuh mucicit lain syariat atuh eta lain syariat sanes jadi buligir di dieu ai buligir di dieu teh eueuh akuanan dina diri nya eta dayana upayana angin anjeunna nu kagunganana oh haukallah tah geni eta linga gini jadi urang teh kudu kadinya mun urang geus sumener kadinya geus aya kapasrahan yakin kaituna urang teh apa ka Gustina da geus nyaho dirina teh lain nu sorangan daleres oh pantes saeutik jelema teh kadang-kadang komo lamun teh minggang ti jelema anu keur kaayaan dunyana keur nyampah keur sugih mah keur sugih nya kadang-kadang poho kana purwa daksina poho kana temah wadi nya pan kacaturkeun aya jelema sombong itu harta anu aing imah gedong anu aing pamajikan geulis anu aing taneuh lega anu aing teu mikirkeun ari aing anu saha teh geuning eta bulan nya timalan Pak leres taneuh lega anu aing mun seuk kaparengkeun taneuh bisa nyarita meureun ceuk taneuh teh sia sakedeung deui dileg-leg ku aing teh ieu bulan uluh nya tah hese yang sumener pasrah sumerah teh hese nya jadi buligir nu matak bajuna takwa di bajuan ku takwa bajuna teh takwa heueuh henteu gamis yang aing teh serius ya sakieu keur dariana teh keur dineus cu nya laras mun dewek keur make helm kakara heureuyan ieu teh dineus cu nya pakai seragam ke dinas ari takwa saur ulama mutanabi cobi ulama anu leres-leres nyunah rasul dibagi tilu kecap tilu kata hiji ta dua kop tilu waw aitana teh hartina teh tarkul maasi
hartosna geus ngajauhan karena rupa-rupa hal pi maksiateun Digeuning. pina dijauhan komo maksiat Komo eta. nu takwa Leres. oh gitu dupi kopna teh konaah Eta konaah teh hartina teh tumarima tumamprak. nah juga lagu tumarima Ya. heueuh konaah teh tumarima tumarima naon tumarima kana kadar papasten nu hade kana papasten anu goreng di mana datang papasten anu hade prak urang geura syukur di mana datang papasten anu goreng prak urang geura sabar sabab hade goreng dadamelan anjeunna pikeun ningkatkeun kaimanan jeung katakwaan urang ka numur beungalap Eta leres. oh gitu Pak dupi tungtungna wauna teh waroi waroi hartosna apik Apik bulan. jelema anu takwa mah apik neundeun letah disatukangeun akal jeung elingan teu wani ngomong lamun lain saomong-omongna teu wani nempo lamun lain satempo-tempona teu wani ngadenge lamun lain dengeunana Teh leres. atuh lamun kitu mah dina gawe kabeh dina gawe apeh ujang nu matak luyu cek kecap karuhun yen pangeran moal nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana siksaan jeung ganjaran Teh leres. laras nya kantenan Bapak teu sangka teu dinyana nya Pak balik deui na ka urang-urang keneh geuning Pak pamilih aya di urang Nyanyi tuh. nya dalam urang teh hayang milih kan tapi kadang-kadang ya mah Pak ai jelema teh pan mayoritas sing udangna teh sawarga tapi nu lakonan teh pinarakaeun kabeh Iya bener. teh sakade teh Nyanyi. wah itu ieuna jeung jalan pinarakaeun teh ngarareuna Eta kubuh bre. nya jika mau Ya. pante apa kumaha hese capena meunang duit dirig-dig init ka imah batur neangan batur anu keur eueuh imahna dipadog Ya, neangan ulah. apan babari teteh Leres. babari pidoa saeunana teh Pinarakaeun teh deet bulan. heeh atuh kadang-kadang boga kawasa itu ieu depi kaboger ka awewe Nya. bener leuheung lamun awewe teh jiga toronton Leungun cantik. nya Leheung betul juga opak mah. gitu Pak di dieu si laing ulah waka ngomongkeun batur saksian diri si laing cukup ku si laing Leres. nya ieu mah rupa-rupa itu ieu oge pan rupa-rupa ku loba dedengean di sajabana heuh pager ku si laing da eta teh gibah deuleu sia nya komo baricu urang ayeuna teh apan sidik juragan Arjuna keur teu aya 3 bulan lilana Leres. juragan Arjuna anu ngawasa daerah Madukara teh leungit tanpa leuwih ilang tanpa kerana ayeuna masyarakat teh ditinggalkeun lir ibarat ditinggalkeun ku anak hayam ciak deui di dieu urang teh ulah sing teger hate Nya. ulah nepi ka kabaud ku sora-sora silung anu rek ngaruntuhkeun wibawa komara nagara Ya. sabab naon sabab lamun urang hayang ngawujud nagara anu baldatun thayyibatun warobun gopur urang kudu ngahiji jeung pamarentah Ya. sareundeuk saiga Ya. Gawe nya hartina teh manunggal nalika aya anu silung itu ieu boh ngajieun korupsi itu ieu eta mah oknumna Ya. Tina Nya. oknum eta bagian oknum. bae aya dek diomongkeun mah keun tapi ulah nepi ka ngunek-ngunek kena hate Udah rek jungkelit nya bulan. tah hiji eta kadua ieu teh ngahaja dewek ngahaja ngonang si laing ka dieu jeung inung si laing anu memang inung si laing teh curhat ka dewek Aduh. Ya. curhat naon Curhat. inung si laing teh rada kakoet hatena jang Duh. buluh Ada kemetrik ati. kakoet hate kusaha mah aduh tong disaurkeun sagala isin Kakang Semar ih nah ada bruk-brak mah bruk-brak Lain jeung batu. inung si laing teh kakoet hatena ku omongan tatangga Leres. naon omongan tatangga Tanah. saha Ya. Cobi bulan.
Nyi Iroh mak saha mak Sugan si Epon. teu kudu dibejakeun tetanggana mah Ulah. ngan ieu mah anu kadenge selentingan anu matak teu ngeunah kana hate teu ngeunah kana ceuli dewek teh nyaeta anu aya patula patalina jeung lanceuk sia lanceuk abdi kelanan da lanceuk abdi mah Haji Ojang Jeung padana. ieu mah si cepot ya oh si demes Ya. si pegek naonnya kadenge ku dewe inu si laing oge sarua kecewas-kecewisna eta tatangga anu ngecebrek ngomongkeun si cepot teh nyata nepi ka inu si laing anu tungtungna biasana dewek teh diserian ku tatangga dewek teh ayeuna mah dijebian di mana balik ka lembur teh Kararucem we marukana. jeung karasa ku dewek ayeuna teh si eta nah saminggu eueuh Ya capleng teh aya bulan. biasana mah saminggu sakali teh katempok dewek ayeuna mah pelang we eueuh Sasarina mah sok kadang hayam. nyanya cing da si eta mah jeung si laing biasana oge Tidak liharna gitu. tara jauh jeung si laing nah aya informasi naon tah si eta Nah ya beja naon teh bulan. cikjang kerabala kakainya aya naon si sasajinga jadi kitu ngomongna ka mana karep tatangga sadayana Marukan teh cucem gitu. pajarkeun teh si cepot ayeuna marana gelo Rada amis. cenah aya nu manggihan tetangga teh keur butek-butek di kotok cenah nya. Aduh, Rupa-rupa. ah sia teh kunaon sia teh? Jadi kurang saeundan kitu sia teh. Ya. Tuh. Rada awa. Kumaha atuh abdi nyari nyanggem nya Pak. Bisa kowe bebaskeun. Sugan aya informasi ti si laing ngeunaan lanceuk sia. Dan aya hawar-hawar. Tapi wonten tapi napa bapak mah tetepang saminggu abdi mah geus 3 poe tepanggih teh Hey, gini. maha ayeuna mah jadi galak Pak Oh. saha galak teh mun pun lanceuk geus miuni preman Kawas oke. kuring ku bapak biasana pandare kitu ieu jeung abdi pan sababarengan teh 3 poe teh babarengan teh Aduh. pasalna teh nyata bab lanceuk teh jadi rada galak Ya, beda ti sasari. nya babari kasinggung eta we katinggalan teh tina pandangan ieu teh Pak Wah. naon tato tulang lauk Gambar lauk sepat. bari ngomong ka teh haling sia Oh. bisi nyarenteng aing Aduh. kumamun aing nyarenteng Oh. saha nu rek nahan Hey. anjing teh kitu cenah si eta Baru kata gitu ta. kaayaan Pak ayeuna teh Pak memang abdi teh ieu teh salarasna mah mipiran upami teh mah wangsul ka lembur teh ieu teh mipiran kana galang abdi teh ngajauhan tetangga teh kulantaran omong-omongan matak teu hae Mata teu. ngan teu disanggemkeun ka bapa sok teh bilih janten emutan kaituna tak geuning aya-ayeuna bapa geuning tos kadangu kumaha geletuk batu gejebur caina nyaeta Dah. rek teu ngomong kumaha Pak laku lampas si cepot gambarkeun ku bapa Dah cobi. popoean tatangga Ya. anu biasana dipoe dareupun imah teh Pak aya cangcut aya rong sejabana teh diguntingan ku manehna teh ku si eta Oh, eta ya, eta kuda leka. atuh cenah eta komo anu nenggang bala ditu maesi heeh pan sok moe cangcut geuning moe cangcut teh jeung ngahiji teh jika luhur geuning bojona teh Dihijikeun ya. heeh digunting eta mah digunting lembah cangcut teh di balaseman Aduh. Ya. atuh garabagan maesi dipake teh Buka bina-bina teuing. uluh itu Pak aya sapi dipilok awakna teh Aduh. Rupa-rupanya. dipilok bari jadi tulisan dina tonggongna teh sedia sedot tinja itu dolo eta si eta Ya. aya anet sugan teh kitu gawat kitu lejang nu mawi teh oge
wayahna aja ulah disubmetrokeun dewek moal ngeunah hate inu siling oge bakal kejet lamun teh lempangna rek kaluar di iman daerah deuleu Pasti. teangan ya teangan di mana ayana Apruk ini. hariwang deuleu Tuh. hade goreng oge anak sorangan nyata abdi teh geus jadi musuh tong musuhan ngewa Ngewa atuh. Dulur. eta teh lanceuk si teh hah Dulur eta teh. ayeuna Pak ayeuna jang engal mah hoyong gerak tepang sareng lanceuk maneh saya punten Pak sok jang aduh di mana ayana Cing cobi akang. hayangnya buah-buah mah buah-buah waktu 2 minggu ka tukang si eta teh kusir gagal anjing leuy mah rabies teh si eta Pasti rabies. eta sok ngeureuyan anjing aya anjing teh boleh dibaledog teh si eta Eta lah legerna kacida. teh si eta nepi ka kitu-kituna mah kedah kumaha tuh Kakang Semar nyata bingung dewek oge kudu kumaha pipetaeunana jeung naon maksudna make jeung kitu sagala Kasang tuh. meni asa dipopokan kokotor dewek kelompok si eta Asa diruvirang atuh. dawala anu keur milarian sastra jingga Tuh. si horeng tetebih di bumina dawala kadang konteteng milarian sastra jingga nanging aya sora anu keur hahariringan barang red kahanap imahna maklum imahna panggung sastra jingga aya dina jero kurung manuk anu memang kurung manuk teh rada gede kayaanana atuh dikeing kudawala Tuh. malahan kayaan parantos cari mas-mas nangis duka kunaon ieu sastra jingga Tuh. Ieu ge. ngomong saka mana karepna ngalantur jeung sajabana Tuh. Ya. Aduh, khawatir patutun gini. naon make jeung cicingna kurung manuk pada aing teh heulang ayeuna mah lain heulang atuh jelema cing usah beungeut atuh teh Udang elingnya. naon walai teu make jeung ka dieu sagala itu saur bapa cenah piwarang nying hareup Di sauran itu. mungkin nyerekan mungkin nyerekan moal Moal. nah make jeung nyerekan sagala kaos nu boga dosa Wasa aing seminggu tamelar kana jadi kolot nepungan aja. Nya. Kadia. Pak, ya, ayah, iya dihanap Pak ayah. Aya Kadia jang, ini nyambak teh eta. kadia. Muju nangis Pak. Ceurik jak, mohon. Nah di mana panggil teh dihanap pada ke rumah. Pura buka kerja. Ayeuna teh keur mewel, kunaon kagencet ku paku da si eta teh. Geus kaluar meureun. Da eta. Kaluar teh getihan teh kokotna teh. Nya. Teh geuning ka dieu si eta, ka dieu Pak. Aduh, patutun tinggal itu. Itu ada. Jang. Nying hareup ka dieu jang. Mung era Bapak. Aduh. Isin geus kawebeungetan Bapak. Jang ka dieu jang nying hareup. Wala aing hayang bae. Balias. Sawala aing hayang bae gebruskeun ka kawah putih aing. Ya. Tong sok kitu taeun teh gote. Goreng gitu teh. Ya hade kubasa goreng kubasa mumpung aya kolot aya kene kitu ngomong. Mung era. Ya. Nangtong. Ngewa. Aa jeung kuring teh lalaki. Aa teh pemuda idaman. Wah.
ketua Karang Taruna piraku make jeung mewel segala lalaki teh dipahing pikeun mewel dipandrang pisan pikeun jeurik sakumaha meunang 1000 peristiwa kecuali nonton film India ya jeung leungit HP wajar carek mah ieu mah langsung we ada ya sakarupa oge da makahar ti ku batu lamun urang teh muruk keuseuh wae mah nya atuh kudu kedal heula ulah manyun wae taun teh aya ngomong kayaknya kudu berak ngomong kudu berak ulah leuleus atuh naon tadi nyerep sia ini polototan lah ada bapak mau polotot di bagelana nya di tadina berak aing mah kejengaran bisa ngomong ada ngomong kaguran bang yang Bapak, apunten abdi Bapak. Ya nah, jang kunaon sia jang make jeung mewel sakala cu. sedih mengodok Maafin aku ayah. Iya, gak apa-apa anak king. Kalah aja di drama Jakarta sih tahu. Naon jang ayahku naon. Make jeung cari mas pas kitu pan ieu aya emak jeung bapa maneja. Punten abdi mah teu naon dihampur aku mah tapi naon atuh cu kunaon hidup teh kunaon ja. Hah? naon atuh Anu jadi si laing bang baluh kolbu teh naon? lantaran naon Laku lampah kitu kieu teh si laing teh naha ijin ka dewek salaku kolot atau kumaha? Ganes bapak teu pisan-pisan kedua emutan kana lebadinya mah Pak. Bener. Imbalan Pak. Kainu si laing sugan geuleuh. Itu Pak. Teu komo makarasa pisan ka nyaahna kareudeuhna kaulas asina. Tara nyarekan mama. soleh Sugan ka kuring aya ka geuleuh loba ka sia mah. Orang nyerep jage. Ya, sia tah mah. hari ka adi mah Ya. kadung disusul Si laing teh dipenta dewasana. iya Ayolah kulampah dewasa teh anu geus bisa ngabunuh rasa bebudakeun dina dirina. Laku lampah budak teh atau bujeng hinganya kabatur diri sorangan oge kadang-kadang sok cilaka. nya Da bubudakeun teh. terus Tah si laing nepi ka teu basa teu carita ka dewek. Dewek rek apa kumaha? benar Da moal aya nu apa tapak beri dina leuwih lintang ti meurina, moal aya nu apa hatena kangkung lintang ti kangkungna. Sarua sia ge najan getih dewek, najan anak dewek, da teu nyaho aya teh kedalisan mah. Cing, hayang naon? anggur Wah, hayang baju renang meureun Pak. Hayang ngeueum di MT Resort. nya hayang pelampung Hayang ngeueum sia teh. Da eta mah mineng Bapak di MT Resort. Atuh naon atuh sia teh? Pagna abdi kieu teh Pak. Heeh. Tapi Bapak ulah bendu moal ajak moal. kolot Saleresna abdi teh Pak. Heeh. Abdi teh hayang gawin Pak. Hah? Hayang gawin. Naon? Gawin. si jelas Awi naon? Kedes awi. Heuh naon? Hayang kawin. Denegian dewek teh si lain teh hayang kawin. Nuhun uluh. Mak. Pemacana Kakang Semar. Si cepot teh hayang kawin leuh. Bapak Gusti. Kita hayang kawin jak. Tenan mah aduh. Dedeh teuing anaking. Buah hati kembang soca mustika mah di pawenangan nger. Iya ditunggu-tunggu kumat gening maneh hayang kawin. bagja Istri ti meni wano jati mana gerapok balaka ka maju. Kumak bakal dianter. mal buruk di asli Gusti teu sangka teuing lanceuk aing normal. nya atuh Paingan nyekel wae sapu bugang wae teh. Apilih ku aing sia.
udah karep aing bayang bersih we berang berseka paingan kuring macan kedah katungtungnakeun geus amak-amakan we nya jol nafsu we si laing teh hayang kawin Pak atuh naha make jeung marah-marah sagala jeung amuk-amukan make jeung nepakeun ka geuleuh kawas anu geuleuh ka dewek pila kadar hayang kawin naha tepok balaka ka dewek teu tinggal nyarita si dewek mah pengkolot aya kene jang matak naon urang balaka ka emak adi maneh aya moal burung dirojong suka bunga na emak sok komo hidup najan merijeng anak samperan oge da tetep kadeudeuk ka nyaah maka welas ka asih menyata ka hidup macu leres hayang saha sok geura balaka ka istri ti mendi wano jati mana hajat-hajat naon nanggap naon hayang nikah disaksian ku saha oge moal burung kumaha bakal diusahakeun najan merijeng hese jelemana moal burung dicompona teu sangka saha awewena anu bakal derita ieu naon dipacul ku aing hulu teh sia naon digawe aing teh bakteri goblok sih gitu teh bisa teh dianggap dan matak aing munggal jeung sia teh kitu lain kedua ngarojog aing teh ngededetkeun we hayo ngapeskeun we ka dulur saha sok balaka ka dewek balakakeun nya nah sia make jeung mewah sagala kumaha bapak upami disebut istri teh meuni wano jati mana abdi teh asa dibetar gelap tengah poe ereng-erengan pasalna naon bari abdi teh lain ibarat jog-jog neuri buah loa ngaju bulan ku siwung pamohalan rek laksana ka untun tipung katabang biasna ka ieu awewe Pak hor naha maot awewena sanis atuh naon make jeung pamohalan sagala ye sing percaya yen pangeran teh geus nyiptakeun makhluk berpasang-pasangan nya jojodoan ai si lain lalaki mah sapanjang si lain bogoh ka awewe eta wajar pasanganna nya mun kitu resep ka hamster tah kakara lain pasanganna nya teu cocok kitu komo ka mimi peri mah sok naon anu jadi kasang tukangna nu meuli bapak naon ai kawitna macan hoyong abdi nikah dengan kulantaran ieu mah dasarna tina ngimpi tina ngimpi kawitna teh tina ngimpen abdi teh Pak ngimpi kumaha ngimpi dinten Kemis harita malam Minggu Kamis mah di mana oke malam Jumaah lain Minggu minta apa poe-poe aja keun bae jak keun bae ke di maklum poe Kemis malam Minggu nya ke dewa bertengeunah pangeus keun bae poe antapkeun we tong dipanca omongan antapkeun we kayang manehna nya tuturkeun di kayang mah antar kayang mohon atuh kumaha bapak we lah terus abdi teh Pak sare biasa diimbri kamar dina sajeroning impian teh bapak abdi teh aya di hiji patamanan nepi ka enak teh patamanan teh aduh siga teh Highland terus red ka kenca red ka katuhu kembang-kembang warna-warni dipapaes malara pantes leres kawas di Indiaan abdi teh meti kembang da resep kakaraeun nya beda jeung urang kembang teh widara we depan gadena teh nya jeung babadotan di tengah-tengah patamanan teh aya air mencret geula bancur antap kahayang naon coba Pak antap kahayang antap di balik bener air mencret jak betul pan teu kena kana hatena geudinya hayang benerkeun kebae poho aing mah jak angker rasa tengah aya air
Encret, air mancur pak, itu menampi. Nah, terus, resep itu iya. Kalau resan pisan, tapi tinggal 2 HP, cek reka itu, cek reka dia. Disaget dengan politik kolon eta patamanan teh aya hiji istana andegleng meunisae teh. Endah. Lawang saketeng teh nepi ka lapis kumas. Amuing. Pintu karatona Ya. teu antawis lami eta panto lawang saketeng teh brai dibuka. Goh. Eta ningali aleutan badega-badega atawa pengawal-pengawal. Gulang-gulang teh nyaeta nyerenkeun hiji putri gelis ka wanti-wanti enak kabina-bina lucu teh ruban liwidari turun ti kahyangan. Eta oman. Duka bade miang ka mana nanging masyarakat di eta tempat teh pada ngeluk sadayana bari nyaketan. Goh. Aya nu kecewas-kecewis meuni geulis meuni rancunit ti sajabana. Meni bangirnya. Ai abdi penasaran ngadeukeutan sami we geuning teh geulisna luar biasa. Cantik. Sadayana tararunuk sadayana teh. Tungkul harapan putri teh kandenan Bapak. Dah. Ngalangkung ajeuna teh teterasan. Nanging barang red kapali kenca eta teh putri teh ninggal ka abdi. Abdi teh isin sorangan tungkul we abdi teh. Pasti. Ngarumasyakeun jiga nu nempo ka abdi, abdi ge ngarumasyakeun akhir aku make jeung nempo ka abdi. Abdi teh tunduk we ka handap. Tapi salengseung eta seungitna eta Abdi istri itu nya melebar. kastori angin-anginan minyakna, lisahna. Barang abdi rada tangga saeutik teh si orang teh eta putih geus aya di hareupeun abdi, Bapak bari ngagelenyu seuri ka abdi, Bapak. Marah mai geranya. Ngicopan ka abdi, Bapak make jeung nanyakeun cina akang teh urang mana ka abdi teh. Terus dibajakeun ka abdi teh abdi mah teu di batu kasur. Terus saha jenenganna akang teh nya kedalisan abdi teh cepot bin Haji Udin. Semar, apa nama bapak teh Semarudin. Pasti jengkel hatena hayang menerkeun. Pasti. Sumar Saipudin. Terus ai neng saha abdi teh ngobalaka ngaran abdi teh Wirginisi. Oh. Yo. Ngenyakeun abdi teh putri karaton di negara ngan duka negara naon abdi hilap deui. Ngan seuri terus ka abdi cenah akang meuni resep abdi kana rarai akang. Kitu ceuk eta awewe teh. Resep kana beungeut sia. Uhun Bapak. Meureun beungeut Bapak jiga stroberi meureun. Jadi dipacul teh wae hulu teh sia. Garap. Terus dah resep kana rarai abdi masana kumaha neng kakaraeun abdi meninggal pamunteuk lalaki nepi ka kasep ngalempereng koning dir teh kemajaya ka abdi teh Pak. Abdi teh kasep pajarkeun teh cenah. Abdi teh pan beureum sorangan era sorangan ambon sorangan. Ya, amon sorangan. Upami teh akang keur satu upami teh jadi salaki abdi kitu ngomongna teh. Terus abdi teh normal Bapak nyopo pe ngomong abdi teh kerja ning lamun nya mah kerja akang geura jugjug ka dieu. Geura samper abdi geura kawin abdi. Ya. Ai pas ngimpi kitu teh brai hudang nah inget wae tuluyan ka manehna nepi ka teungeunah dahar teungeunah sare di dinya langlang lingling inget wae ka manehna rek aktivitas itu ieu teh teu boleh inget ka manehna. Ulu Khawatir oman. Tumatak abdi teh kaitu ka dieu teh ruksak itu ieu teh mangpalerkeun sakan teh inget ka manehna kalaka beuki masket dina hate Pak. Kerah beki lelap kurangnya. Kalaka beuki kabayang-bayang peureum kadeuleu beuntak ka rasa. Kamparkeun Bapak gerasa. Yo. Ya. Ya.
Musa banget cu. Gera eling pengajian si lain gera Bali. Gera sadar kana diri. Sabab eta teh ngimpi aing ngimpi teh nyata kembang sate. Lamun si lain hayang kawin wajar da geus waktuna ngan meureun kahiji si lain kudu bisa nalipak maneh kahiji eta impian. Awewe na teuing di mana jeung lamun heueuh atuh sing nalipak maneh sia teh kasep kalbamanana. Kahiji kaduana itu putri raja. Hartina sing mawas diri kana lebah dinya. Nalipak maneh. Urang neangan anu sajar jeung urang naha awewe tukang sorabi. Tukang lotek, tukang meri. Da lamun si lain kawin ka jelema beunghar bisi si lain dilayak martabat si lain salaki teh bisi dilayak bisi eueuh hargaan keur mah si lain teh sangsara kata-mata gawe henteu tapi Pak abdi teh geus nulis dina ati ngotret dina hate naon abdi teh geus gilig dina hate saminggu ayeuna teu lipur-lipur ieu hate di tekadan ku abdi teh abdi bade ini perkampungan rek mana rek tuturkeun indung suku rek niangan eta malati bapa nu pernah dina impianana Rek separan-paran. sugan lamun sugan teh mah jodona meureun jodoh abdi lamun teu teh mah atuh eta-eta mangpalerkeun diri abdi we Pak nah si lain teh cu ulah da tong maksakeun si lain sing inget si lain teh kergering na ieu kejadian teu berak ayeuna ku dewek diijinan si lain ingit atuh barang teh sia teh kumaha lamun ngagantung maneh atawa meuntas kana kereta api teh hayo we jegur kana kareta Ayo kateungan. burung palung bodong elok ge sia teh anak dewe ulah aduh dadeuh teuing atuh sasajinga matakna urang neangan anu sababat jeung urang itu mah ampun paralun abdi teh bawa bade ngahese sapekeun sapayakeun bapa jeung emak anu sakitu belana ka abdi moal make jeung ulah janten emutan kangge bapa abdi mah bade mihos we Pak pada gilig ulah ieu mah hoyong nyiapkeun kapanasaran montong nak kumaha sia teh Pak Widian abdi montong sedeh Ulah atuh. gugu dewek salaku bapa tamu laku sia teh hah aing teh laku kolot teh hah cing mikir kana lobadinya dalamun teh mah ningang di anak batur mah paduli teuing ngan kulantaran sia teh kagetihan ku gede wek nganu ngati sia teh gede dewek aing teh nyaah ka si laing ulah ini batak naon dewek nu saja di urang Bisa jajan. Pak ulah taik deh bisa kadang ikut tetangga cicing sia aki-aki teh nyerenteng gitu nya Kakang Semar ulah kitu karunya hatena keripu cicing mah diogo wae budak teh sia hah cing kana lebadinya sing dewasa dewek geus nyaritakeun sia teh sing dewasa mikir eta teh kembangna sare tadi geus catekeun ku si laing teh sarua jeung ngajul bulan ku asiwung jogna buah loa hatena teh pamohalan rek nepi ka mana oge ngeunteu kana lebadinya mah Kalakan heula. betul mungkin mah dicari kawin masalah kawin mah sok ngan awewe nah anu kaharti nu katenyo nu kadeuleu lain tina bayangan si lain wae sejajar fiktif nu kitu mah nah ada tegedu TV fiktif lain TV cenah buku dewek sok punten Pak nuhun kana kaasihna nuhun kana kanyaana tapi tetep renggeunep abdi teh hate ka manehna jadi bade mios wae rek geus teh kantenan Pak Jar hayo ngan inget ku si lain
naon janji si lain ini ti ieu imah neuk leher melah jantung ngagurat jagat sama dia legikeun pencekaki antara bapak jeung anak dihapus dina kartu keluarga ku aing. Wah, baur patutun. Gusti ulah kalangkungan teuing Kakang Semar ka mana karep cicing. Cicing. Cicing ini mah. Di anak dewek. Nyepah we kolot. Dua mah cicing. Hayap. Itu leres bapana maka jeung heureuy. Sok. Nang, tang sakana kaya aing. Hayap. Ini siap. Wah, baur. Hayap. Wah, nya. Dawala, aing diusir dawala. Tunggu tangan dirinya tak kena kanyut belum. Kumamun on. Ah, cing mawas diri urang ha. Hayah sya. Tuh, Pak. Naon? Saya pamikir itu mah. Hapunten sekali deui rupaha kelepatan ageng sareng alitna tangtos seueur lepatna batalsa bener loba salah da sia mah bener na. Nya. Kan panginten labah dia si puring bade negreug we sanes baha kana tinimalan bapa muarek doraka kana kasauran bapa nanging lebah dia mah abdi teh geus dewasa. Kedua pamilih. Nya. Da panginten aya pertikahan teu disanarkeun kana ridona kolot jeung doana baraya tapi tetep we kena cinta antawis jinis-jinisna. Nya kedah. Dasarna abdi tina cinta tina kaasih ka anjeunna. Ayeuna balukarna diusir ku bapa mangga abdi bade ridho. Mudah-mudahan bapa disuhun kedua anak moal didoakeun ku dewe. Oh. Disupata sia. Baur. Apal si laing malin kunang. Disupata ku ini jadi batu. Disupata sia jadi entog we. Ya, aing disupata jadi entog keun bae da ku raja entog keun bae. Disupata jadi kelop oman. Naonan, may tepantas gitu makanya nyupata ka anak cicing. Nah kumaha itu? Pak, ma, punten sekali deui ma abdi teu tiasa ulang tarima ka ma. Jadi kumaha jang bade miyos abdi teh ma. Rek luluasan bae kantenan ma. Aduh, mangilu jang. Ulah. Antepkeun. Keun antep kinya. Ya, ha. Hampura dewe. Hampura sok ngahina ngaheureuyan ka si laing. Ayeuna dewek geus diusir si laing ditipieun keluarga. Tuh. Iwati si laing nu dipercaya ku dewek. Pangalakeun suluhna itu ieuna jeung omat. Pangmarabankeun bueuk ku dewek. Ah, pada mios wae angkat wae. Ayo ini teh lah. Duh aing mah. Hayo ini. Mangga. Mangga Pak permios simpuring. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, baur mantu ah. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Dengan jawab bener. Batin. Tahu lakang ya. Tuh, bari ngagembolan baju dulu. Batir. Gusti nu agung lelempangan mudun ka handap deuleu. Uluh. Punten Pak, naonnya? Kesa kedap abdi. Aisyah tepayus mengudi sepuh teu layak mengudi bapak laku lampak kitu teh. Naon maksud ngomong sia? Ke abdi bade ka bapak ai cepot teh anak saha? Dah. Hah? Ari cepot teh anak saha? Anak dewek. Putra bapak, heuh. Ai bapaknya anak nu jadi anak kumaha tadi cariosan teh? Cobi bulan. Heuh, waduh nyakin nasihan. Teu deng-deng topi. Nyaah, heuh. Abdi si cepot si gareng dipikanya aku bapak. Heuh. Tah punten. Tuh. Upami dipikanya aku bapak naon buktina?
Wah. Bukti naon silaing teh maksudna ya tingali tatangga mah dina mangsanya akan jadi anak hayang gelar sarjana oge teu boga duit oge nepi ka najong galangna bebeakan nepi ka nginjem ka Bang Emok punten ya Benar. heuh ayeuna eta putra bapa si cepot anu kagetian ku bapa seolah-olah teng maruteng bebenyit anak cengceleng anak merak kukuncungan uyah matra TS kaluhur Beres. naon margina make jeung kitu turunan ti bapa Terus itu. nah saya make jeung ngomong kitu punten Ya. Cikanya. guar kana sejarah nilik kana pancakaki mapai kana riwayat punten tapi na ye heuh punten tapi ai bapak kasep teu Ya. nah saya kana wujud punten ieu mah bapak kasep teu henteu kahiji teu kasep kadua beunghar teu Tuh. henteu tah ieu dua pasal ieu sarua di cepot Ya. kasep henteu Beres. beunghar henteu Ya. tapi mikahayang ka putri raja Tuh. Gening. apaan eta bedana sarua Sami. sarua naon punten ai bapak nikah ka mate ai mate urang mana Tuh. urang nagara sakarumame putra saha putra Prabu Jinawea artina putra raja tuh Tuh. Eta gening. dina mangsa emak jeung bapak tepung lawung amprok jonghokna pan diantar ku kuring si cepot Iya. emak bapak kaedanan ku emak bangsa harita panggil dina impian Kepeng-penganku. Nah, ipen. kaedanan ku emak teh Tuh. emot pelbadinya Itu bisa. lang ling edan eling kukuring diantar di si cepot sugan ngarasula henteu Tuh. dari doka kolot Ya. pamohalan pak jelema sangsara balangsak beungeut goreng Ya. sangsara heueuh gablek naon bapak tapi mikahaya ka putri raja teu burung geuning aya di tarekahan mah teu burung laksana ayeuna aya anak aya kahayang akawin ka anak raja pagina impian tapi berbuku bapak diusir Tuh. Kalah ditunung. Lain dia. Lain rojo mah. ayo kalau nyerenteng si koplok bapak teh sarua kaedanan kumaha aya tunggu duh Siti Rage Aduh. aya stroberi buruk Siti Rage Aduh. eta teh kitu jang kitu mah denge teuing ku daerah mah Pasti Nya. itu. tengah gitu teuing kabina-bina ting kolot teh cing balik bapak teh kolot cing mawas diri lebadinya Ya sing untuk. cing ngontong ngipi ke kalau lebadinya bapak tegas kolot geus aduh ampun kudu koloteunana teh kudu aya Ya. Kudu aya kolot. ai silaing mah patahan ka dewe punten pace bapak tadi teh cirina manusia nu daek di papatahan jeung daek papatahan Beres. ngejar bapak kolot salah kalakuan punten dielingan ku abdi Ya. Digeuing ku anak. Itu bisa. lamun kitu sarua sia teh mang meunang ke sepot ya kuring mah mang meunang kita jadi lanceuk Ya. Bela. benar sok naon di kumaha maksudna sok guguk aya ngajak sia Anter. anteur Ya. anteur juk ngan saja di sepot si lain ini ti imah sarua jeung hayang dihapus kartu keluarga Wah. wa gablek warisan ti aing sia kulit teuing gablek warisan naon di bapak dua tumbako kita negara pan bener sih teh nyaan buktikeun ini sia bener ini polotot wae aki-aki teh Derang-nyerang we. beuna-beuna teuing yang leluasan yang mak punten mah sanes bade tebak di kamna Derek ya diusir ku raja entong ya si goblok aya ini kolak teuing beuna-beuna teuing batan ngejedog video aya ka batur mah patahan soranganna lee ilmu lilin teh Emo ajuk gitu ya.
Kerma banget jika lilin hidung teh. Syukur tak kunjung. Ya bener. Tapi nanti ini